Sampurasun Wadia Balad Dongeng ATE Official. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 28 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 28. Kumaha salajengna? Sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dung dung tes. Corelat jeleng hus jeleng tarung beki lila beki ragot, si buto badik terus ngarangsek, Andewi sutsat gerak bayang panindra di antara hujan babitan badik. Di mana aya lolong kerang kosong sakilat Andewi ngirimkeun serangan balik ngan nyakitu Andewi kudu ngaku kana kaseuketan Indra pangrungu lawan. Memang pangdengena luar biasa, setiap serangan balik ti dirina bisa dibaca sarta diatahkeun. Katambah haseup racun prana pangraja beki lila beki kebek mulak minuhan tempat pakalangan, karasana perih kana kulit. Atuh sabisa-bisa Andewi tetep nahan ambekan ngan rek nepi ka iraha, manehna kudu buru-buru nyieun kaputusan mun hayang kaluar tina kaayaan model kitu. Saus jeleng gorentel kep. Andewi ngagajeleng terus ngagorentel, laju nyokot pedang kilat maya anu masih nancep dina taneuh. Gep, pedang dicokot, masih nyarung can dipesat. War. Laju pedang kilat maya diputer baliung
karena datangna serangan badik. Si buto badik ngendag ka tukang, bibirna muringis nahan kanyeri. Satu tas tak-takna dibabuk ku pedang nyarungna Andewi. Sedangkan Andewi tetep pancu dina tangtungan. Ngan beungeutna katempo ecei beureum akibat lila teuing nahan napas. Dadana karasa panas asarek pejah. Heuh cara manehna kudu buru-buru ngarubuhkeun lawan. Kasempetan tinggal sakali serang. Jelasna Andewi kudu bisa ngarubuhkeun si buto badik ku sakali serangan. Si buto badik set harita gancang mancuhkeun deui tangtungan satu tas kabeunangan. Set dua pakarang badik disilang hareupeun dadana. Tanaga luar jero disalurkeun sapinuhna kana badik. Ter badik setan kembar katempunga geter hebat ngaluarkeun racun anu leuwih loba, nyerebung tur kebek sehingga nutupan tetenjoan. Kana kulit oge karasana renyem matak merang jeung peurih. Mun jawara atah-atah mah tangtu bakal kalap jeung bingung ku poekna tetenjoan. Ari pikeun Andewi teu jadi soal, teu jadi masalah. Cukup ku muka ilmu sorot panon sutra netrana. Jadi sanajan katutup tetenjoan masih bisa nangenan kana ringkak si buto badik. Can kairong naon anu bakal dilakukeun. Can katempo mesat ngalagar pedang. Pedang kilat maya masih nyarung dina warangkana. Lamun nilik kayaan memang teu nguntungkeun. Keremah tetenjoana kahalangan. Racun pangrejah beuki lila beuki nyaksrak ngaganggu kana konsentrasina. Andewi sabisa-bisa kudu kuat nahan napas nepi ka serangan panangtuan. Andewi, hampura lamun kula kapaksa ngaluarkeun jurus tutungkusan. Geras sayaga. Mudah-mudahan anjeun masih bisa salamet tina serangan kaula anu pamungkas. Tada ieu Andewi. Ya! Corela cileng bet-bet sauk. Si buto badik ngacorelat. Dua badik kembarna dina leungeun geus bleg ngebentuk cakar setan. Andewi teu cicingeun. Meh bareng manehna oge ngablesat kilat. Lajuna diiring ku ngabarasatna sinar perak. Barasat. Hampir teu katempo basa pedang kilat maya mesat tina warangkana. Ngan nilik sinar perak anu ngabentuk cincin silang. Dipastikeun jurus sabetan cakra cincin angin anu ayeuna keur dipetakeun ku Andewi. Serepet barasat sering. Dua serangan antukna bantrok di tengah jalan. Ukur sorang beledag anu kadenge. Kaditu nama teuing kumaha hasilna sabab ngeleun ku haseup hideung. Sababaraha detik waktu asar eureun. Haseup hideung anu mitina ngelun kebek kiwari ray-rayan peurai. Hujan geus mimiti raat nyesakeun girimis meusan. Direret katempo Andewi nangtung teu jauh. Dadana ngarongheap lega bari nyarungkeun pedang kilat maya kana warangkana. Sedangkeun si buto badik nyampak ngajoprak bari guyang getih. Dua badik kembarna hancur jadi sabaraha bagian. Red Andewi ngareret ka si buto badik. Sanajan keur guyang getih. Sok sanajan nepi ka guyang getih tapi henteu nepi ka paragat nyawa. Anu gudawang ukur sabelah tak-takna henteu nembus kana bagian jero awakna. Kitu nama Andewi masih keneh boga lilinggeran. Masih boga rasa etika.
masih boga rasa kamanusiaan teu samet ngalayangkeun nyawa batur. Sebenarnya bisa wae manehna talenges tapi teu kituna. Keremah Padaran Tarung teh lain rek ngadu jiwa oko begalan pati. Padaran Tarung dumasar kana acara Sunda Makalangan. Sakadar jajal pangarti nangtukeun saha nu bakal jadi jawara pinunjul. Nu karandapan ku si Bargola oge sarua teu samet hilang nyawa. Sanajan kabeunangan ku tenggelan maut Andewi. Bubuhan Andewi nahan 80% tanagana. Jadi nu keuna kana dada si Bargola ukur 10%. Akur teu nepi ka ajal. Harita Andewi nyusut kesang anu renung natarangna. Ngarongheat narik napas panjang pikeun ngemplongkeun saluran napas. Geus kitu ret. Andewi ngareret kalebah Nyi Sampir. Ngan barang direret Nyi Sampir geus eueuh, geus teu nyampak di dinya. Hah? Nah kamana nu saurang deui nini goreng patut? Andewi jadi rurat reret muterkeun paneteupna ka sakuring bungking eta patempatan. Hebat euy. Dunungan uing memang hebat lah euy. Celengkeung Ki Doger laju muru nyamperkeun ka Andewi. Ki Doger, nah ningali tadi nini anu saurangna deui ka mana? Tanya Andewi masih ngidarkeun panenjona. Hah? Nya ka mananya? Nah kala eueuh si nini teh, nyumput meureun, dunungan nyumput meureun. Cek Ki Doger muterkeun panenjona oge. Sanggeus ditalisik sarta diubek ka sakuriling. Jelas jeung yakin Nyi Sampir memang geus eueuh di dinya. Kabur jigana nini goreng patut teh dunungan. Jika nu nyawe ngajago, tapi nalika geus dua baladna ngajaloprak mangadon kabur. Cek Ki Doger. Nyanggeus lah. Ari manehna eueuh mah. Ayeuna mah mending teruskeun we lalampahan ka Panjalu. Pungkas Andewi ngoloyong ti heula. Ngajakan nuluykeun di lalampahan. Kela. Ari nu tadi jurus naon dunungan anu terakhir digunakeun nah asa aneh. Tanya Ki Doger ngiclik nuturkeun Andewi. Jurus nu mana Ki? Eta jurus nu tadi anu sosoroyongan jiga mabok tai kotok geuning. Oh nu tadi eta teh jurus Kilapancara. Kilapancara aneh geuning jurus teh dunungan. Gerakanana asa pabelit tapi matak jangar kana sira lawan. Singkat Andewi. Tapi dunungan ulah salah. Aki oge boga jurus model gitu mah dunungan. Ah, nu bentet Ki, piraku? Nya, boga jurus nu kitu. Ngaranna teh jurus Ajul Gedang jeung jurus Entep Senok. Halis Andewi jol kerung. Jurus Ajul Gedang? Kumaha eta teh Ki? Tanya Andewi Daria. Jurus Ajul Gedang teh hese si ari dijelaskeun mah ieu mah kudu di sapertikeun. Bade moal disapertikeun dunungan. Nya, sok cikan. Kumaha jurus Ajul Gedang teh? Tapi lah engke deui lah nya bahaya jurus Ajul Gedang mah. Ulah sembarangan ngagunakeun, kudu di tempat anu nyumput. Har, teu paruruguh teuing geuning aki-aki teh. Andewi tonggoy we leumpang. Malahan lain jurus nu kitu wungkul. Aya deui jurus anu leuwih hedet, leuwih aneh deui dunungan tibatan jurus Ajul Gedang. Jurus naon deui Ki? Ngaranna teh jurus Gebrag Monyet. Gitu. Ngocoblakna Ki Doger
sabari nuturkeun Andewi anu tonggoi leumpang teu ngalieu-lieu ka tukang. Cag kayaan Andewi anu keur lumampah nuju ka panjalukeun urang tinggalkeun. Dina waktu anu sarua caturkeun di wewengkon Panjalu, tepatna di imahna Raden Surya. Masih kadenge sora hoghag silang debat para jawara anu dipermasalahkeun teh tangtuna soal pedaran Sunda Makalangan. Para jawara ngadesek sangkan acara Sunda Makalangan buru-buru digelar. Anu aya dina eta riungan salian Raden Suryadinata. Didinya oge aya Bajing Sudraji anu masih keneh make tergos. Tuluy aya Rubaya Lembulawe, aya Kirai Getih, Kiwalang Tapa. Malahan di luar dugaan Nyi Sampir oge tetela aya didinya. Nyi Sampir manehna katempo keur diuk di juru ngeluk tungkul bari panon peureum. Teu lila nyah Nyi Sampir beunta katempo kesang lembut dina tarang nu renung gancang disusut. Jadi si Andewi teh keur nuju ka Panjalu. Kerentesna Nyi Sampir. Para wargi sadayana anu perlu dijelaskeun. Nyi Sampir anu sajatina atawa nu aslina memang nu ayeuna keur miluri ngariung di Panjalu. Ari anu tadi anu megatan Andewi di tengah jalan eta ukur jirim paniruna, jirim ciciptaan atawa wujud mamalihan. Ku kasaktianana Nyi Sampir manehna bisa metakeun jurus ilusi atawa jirim paniru pikeun mastikeun Andewi nah indit atawa henteu ka Panjalu. Matak teu aneh satutas Andewi ngarubuhkeun si buto badik, jiri mamalihan Nyi Sampir oge les eueuh. Nyi Sampir sing horengan ukur ngagunakeun jurus paniru. Harita katempo Nyi Sampir manco deui dina riungan. Kadenge di eta riungan Kirai Getih keur nyarita. Raden Surya, para jawara ti mamana geus daratang sarta meh karumpul kabeh di Panjalu. Jadi kumaha acara Sunda Makalangan teh? Nah rek jadi atawa moal? Lamun rek jadi gera-gera buru gera digelar. Ulah diulur-ulur deui waktuna Raden. Cek Kirai Getih. Para jawara sejen sapuk sapagodos jeung kamandang ti Kirai Getih. Harita Raden Suryadinata ngawalon sanggeus narik napas panjang. Ari kahoyong pribados mah kitu sami sareng para hadirin saderek sadayana. Kahoyong mah Sunda Makalangan enggal-enggal digelar. Dumeh hawatos ka para jawara angkiran anu tos sarumping. Mung ieu teh aya sabaraha hal anu kedah jelas heula. Nu kahiji ieu teh kedah mastikeun nah Andewi salaku jago patandang bakal sumping atawa moal. Nu kadua abdi bade nyiapkeun heula tegalan kangge pakalangan engke tarung adu tanding. Cek Raden Suryadinata. Nah kudu make ngadaguan murid Silaraspati heula. Jago patandangna oge lain si Andewi, apanan Silaraspati lain muridna. Jadi sabenerna kiwari eueuh jago patandang geus suwung kosong. Eueuh jawara pinunjul. Kalungguhan salaku jawara pinunjul ayeuna kosong. Sanggeus si Dewi Pedang Laraspati tilar dunya ku Ki Jalasetra. Jadi asa teu kudu ngadaguan muridna datang sagarupa.
grader we Sunda Makalangan digelar. Cek saurang lalaki kolot milumairan katelahna Ki Walang Tapa saurang jawara kahot bolongkotan anu kakarak lugai tina tatapana. Leng Raden Surya ngahuleng mikir karena omongan Ki Walang Tapa. Mun dipikir dibolak-balik dibeweung diutahkeun aya benerna oge caritan Ki Walang Tapa teh. Kalungguhan jago patandang di Sunda Makalangan kiwari memang kosong satu tasna Laraspati mulih ka jati mulang ka asal. Andewi salaku muridna teu kaitung nyandang kalungguhan eta sabab teu pernah tarung dina Sunda Makalangan. Sabab kalungguhan jago patandang hasil tina adu tanding lain warisan atawa titipan tinu jadi guru atawa kolot. Jadi kumaha Raden, ari cek kula mah Sunda Makalangan buruk geura digelar, ulah diulur-ulur deui karunya kanu geus daratang, cek Kirai Getih. Raden Surya Dinata can waka ngawalon masih uleng nimbang-nimbang kumaha dena kumaha alusna dirina salaku rerehan pajajaran sekaligus jadi pupuhu gempungan Sunda Makalangan kudu boga sikap wijaksana ulah ngarugikeun salah sahiji pihak buh ka pihak jawara angkiran atawa ka Andewi salaku pawakil ti Laraspati guruna. Sanggeus nimbang bulak-balik akhirna Raden Surya Dinata pok cumarita. Mangga upami kahoyong hadirin saderek sadayana Sunda Makalangan kedah digelar sumangga diestaukeun pisan. Mung abdi oge tetep bakal ngantosan Andewi kumargi kalung giok lambang pangajen atawa kagegelan Sunda Makalangan pan aya di anjeunna anu kudu dijagrageun Kasim Kuring salaku pupuh gempungan. Si Andewi mah biheung datang biheung moal Raden, tempas Kirai Getih. Si Andewi pasti datang Kirai Getih, pasti datang. Kiwari manehna keur nuju ka dieu, cek Nyi Sampir nyela obrolan Kirai Getih. Hampir sakabeh jalma nu aya di dinya kompak pada ngareret ka Nyi Sampir nya kitu oge Bajing Sudraji anu masih keneh make tergos. Nah nyaho ti mana kitu Nyi? Tanya Kirai Getih. Geus ditalungtik sacara batin ku kula tadi. Pokona kabeh para jawara sing tenang. Si Andewi murid si Dewi Pedang Laraspati pasti bakal datang, tandas Nyi Sampir. Bajing Sudraji langsung paham karena maksud Nyi Sampir. Naon anu dimaksud nalungtik secara batin ku Nyi Sampir, paham manehna. Mun diukur nurutkeun hitungan Bajing Sudraji, anu bakal jadi lawan berat pikeun Andewi di antarana nyaeta Nyi Sampir, Kirai Getih, Ki Walang Tapa jeung Rubaya Lembulawe. Lamun jawara sejena mah asana Andewi bakal menang gampang. Oh, jadi kitunya Nyai? Tanya Raden Surya mastikeun. Nya leres pisan Raden. Si Andewi keur ngajugjug nuju ka dieu keun. Manehna dibarengan ku aki-aki anu beungeutna jiga kuya keur ngising. Ayeuna teh keur nuju ka darieu, mun eueuh halangan harungan di jalanna mah paling 2 poean deui oge tepi ka dieu Raden. Ceuk Nyi Sampir ngajelaskeun. Atuh geus meunang kapastian yen Andewi bakal nuju ka Panjalu. Harita Raden Surya Dinata tuluy ngaharewos badami jeung reng-rengan anu lian. Nyawalakeun kumaha alusna sangkan kaputusan wijaksana teu ngarugikeun sabelah pihak.
Beres badami Raden Suryadinata nyarita deui. Saatos pribados badanten sareng reng-rengan anu sanes. Kiwari kaputusan tos dipaheutkeun upami pagelaran Sunda Makalangan engkin dibuka enjing sabari ngantos Andewi murid Laraspati Sumping. Tempat nama di Tegal Cadasari we. Eta tempat ayana di pagunungan Kaleren Panjalu. Lumayan cukup rada tebih ti pamukiman warga. Kumargi ngahaja abdi sareng rengan milih tempat eta. Sangkan nalika adu tanaga uji pangarti tenimbulkeun madarat karahayat sabudeureun Panyalu. Tos pada terang panginten harina minat tarung Sunda Makalangan teh panteu aya batesan. Bade ngangge ajian naon bae oge dibebaskeun. Jadi simkuring sareng reng-rengan milih tempat di Tegal Cadasari ngarajauh ka ditu ka dieu. Atuh ger sakabe para jawara nu ari di dinya sarurak bunga. Sanggeus larepe kadenge Raden Surya nyambung deui caritana. Kalih teh eta kumargi ayeuna mah Sunda Makalangan teh kosong teu aya jago patandangna. Da Laraspati tos binasa ku Ki Jalasetra. Jadi aturanana para jawara bakal diadu tandingkeun sareng papadana. Jadi hiji lawan hiji we. Jelasna engke para jawara anu bade ngiring bade saling adu tanding. Anu eleh gugur dugi kanyesakeun 5 jawara. Jadi sadayana bakal tanding tah. Lamun aya 50 urang berarti jadi 25 pasang kudu tanding. Nepi ka akhirna kudu nyesakeun 5 urang jawara. Tah nu ieu 5 urang jawara bakal adu tanding engke sareng Andewi salaku pawakil ti Laraspati. Kitu panginten. Tadi hasil simkuring badanten sareng rerehan anu sanes. Ngadengi kajelasan kitu tanggapan para jawara beda-beda. Aya nu panuju, aya nu henteu. Ngan kaputusan geus mutlak teu bisa diganggu gugat. Anu penting mah pagelaran Sunda Makalangan digelar ulah nepi ka bubar. Lamun kitu aturanana heug wae Raden. Ngan lamun engke si Andewi datang wayahna kalung permata giok pasrakeun heula ka pihak gempungan khususna ka Raden salaku pupuh. Cek Rai Getih. Tangtos Ki, tangtos. Pami Andewi engke sumping ka dieu, tangtos. Kalung permata giok bakal disuhunkeun ku pribados. Walau Raden Surya. Para wargi sadayana pasti tisapalih para hadirin aya anu panasaran, aya anu tanda tanya. Kunaon lambang panggung Sunda Makalangan bet kagagelanna kudu ku kalung permata giok. Sedangkan batu giok mah asalna ti Tiongkok. Padahal pantes nama lambang pangajeng Sunda Makalangan teh kudu ku barang anu asalna ti Tatar Sunda. Seperti ku batu merah delima, ku batu kalimaya, batu jamrud jeung nuliana, ulah ku barang anu ti nageri luar. Wiwitanana kieu pamiarsa. Awal mula nama sabenerna anu ngadegkeun acara Sunda Makalangan teh Prabu Siliwangi Nyalira. Saacan ngadegkeun Sunda Makalangan ngaran Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi cukup kawentar ka mancanagara. Kasohor dina sagala widang. Nu jelas kasohor ku kasaktianana, kasohor ku kawijaksanaanana, kasohor oge dina sagala widang, boh widang tatanan rahayat, politik jeung sajabana.
Dina hiji mangsa datang saurang utusan ti nagri Tiongkok ka Pajajaran. Maksudna marek ngajalin duduluran. Gawe bareng beh dituna menta bantuan. Dumeh aya saeutik masalah di Tiongkok anu perlu bantuan Sang Prabu. Singkat carita, Prabu Siliwangi nyumponan. Anjeuna angkat ka Tiongkok diiring ku para satria kapercayaanana. Teu ngabutuhkeun waktu lila, Prabu Siliwangi bisa mereskeun masalah di Tiongkok. Sanggeus rengse mereskeun masalah di Tiongkok, Kaisar Tiongkok kacidangan nuhunkeunna pisan ka Prabu Siliwangi. Malah memeh mulang. Prabu Siliwangi dibere kagegelan mangrupa kalung permata giok salaku cindra mata lambang panghormatan Kakaisaran Tiongkok ka Kerajaan Pajajaran. Tah samulangna Prabu ti Tiongkok teu lila ti dinya Prabu Siliwangi ngadegeun saembara Sunda Makalangan kalawan batu permata giok jadi lambang pangajena. Da asal nama emutan Sang Prabu, ari bangsa urang mah boga sifat leuwih katarik ku barang ti luar, teu pati kataji ku barang di urang. Babasanana teh da barang di urang mah geus teu aneh hayang anu aneh. Tah kulantaran kitu nya eta batu giok deh dijadikeun pangajen atuh kulantaran geus dijelaskeun ieu waktos tos teu nyekapan eueuh kabujeng seep waktosna para hadirin saderek sadayana atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.